Para mitra sadaya, caturkeun zaman baheula, aya hiji lembur nyingkur jauh ti puseur dayeuh anggang ti pusat kota. Eta lembur teh kakoncara ka mana-mana ku ayana saurang kokolot lembur anu sakti mandraguna. Manehna mindeng jadi pananyaan pikeun jalma anu butuh ku pitulung. Demi eta kokolot lembur teh anu lelah mah ngaranna nyaeta Olot Marta. Hiji kolot nu pinunjul ku ilmu panemu jembar ku pangabisa. Ari nempo tangtungan nama Olot Marta teh mungguh matak pikasieun. Awakna jangkung langkoyang, beungeutna haropak, buukna panjang jeung pirang, matana seukeut siga mata heulang. Sabrehan mah katempona siga soldadu Walanda. Tapi najan kitu manehna teh ahli tutulung ka sasama nu matak loba jalma anu ngarasa ajri. Pareng hiji waktu, manehna keur katatamuan ku saurang lalaki kolot anu butuh ku pitulung. Ari eta lalaki kolot teh pangawakanana pendek besekel, pakulitan rada hideung, nilik tina umurna mah meh pantar jeung Olot Marta. Ngan ieu mah kajen geus kolot oge, beungeutna rada imut-imut. Harita Olot Marta katempona teh siga keur ngayakeun tanya jawab jeung eta lalaki. Pok Olot Marta ngamimitian nyarita. Ke, punten, dupi salira teh sahaja dengan di mana kawit sareng aya pamaksaya naon? Nu ditanya teu gancang nembal kalah ngahuleng salila-lila, siga aya nu dipikiran. Atuh nempo kitu Olot Marta teh gancang malikan deui nanya, bari ngomongna teh tarik, sumutna ditompokeun kana ceuli eta lalaki. Weh, anika teh saha ngaran? Asal di mana jeung aya perlu naon? Lain kala hulang-hulang siga jelema tas dibunikeun kelong. Ari ngomongna tarik mah kakara kahartieun. Sigana eta jelema teh ceulina rada gembul, kadenge pok manehna ngajawab. Ari ngaran dewek nu katelah di lembur mah pada nyebut Abah Rowi. Ari padumukan mah di lembur singkur deket astana. Atuh pamaksudan kuring pangna datang ka dieu teh dumeh ngadenge beja yen di dieu teh aya kokolot lembur anu bisa dipake pananyaan. Ngaranna teh Olot Marta cenah. Leres ieu teh Olot Marta? Nu ditanya harita teh gancang ngajawab. Bener pisan, dewek nu katelah Olot Marta dukun lepus paraji sakti anu geus kawentar ka mana-mana. Aya perlu naon kitu anika datang ka dieu teh? Ditanya kitu teu talangke deui barabat harita Abah Rowi nyaritakeun pamaksudanana. Kieu ieu teh Olot, kuring teh bingung teu mangitungtung ngabandungan nu jadi pamajikan. Geus aya kana samingguna katarajang panyakit ngaraweco. Da sapopoena teh ngomong bae eueuh eureuna, malah mindeng nyarekan jelema teu pupuguh. Jeung deui manehna teh loba pisan kahayang nu aneh-aneh. Ngadenge Bah Rowi nyarita kitu Olot Marta seuring ngaheheh bari teu lila pok nyarita. Aya-aya bae panyakit teh nya. Eta kira-kira na anika apa sabab-musababna? Pangna rubiah anika boga panyakit aneh sarupa kitu. Bah Rowi harita teh ngaulang sakedeung mikir-mikir pijawabeun. Teu lila pok nyarita. Ari sabab musabab nama can bisa dipastikeun ngan kuring boga kacurigaan pangna pamajikan jadi kitu teh siga namah kasambet atawa kabadi ti asana gede sabab aya kana samingguna manehna kungsi dibunikeun kelong dibunikeun teh disumputkeun dina jero katil. Tah di harita pamajikan kuring teh jadi kurang jejeg pikiran anak. Ngadenge kitu cikikik teh harita Olot Marta seuri. Alus tah euy boga rubiah teh ari beuki ngomong mah bisa dipake ngalatih manuk beo. Aduh kabeneran euy dewek boga manuk beo hayang dilatih sina bisa pidato. Dimana ayeuna rubiah nikah teh dibawa ka dieu teu? Bah Rowi para mitra barang ngadenge Olot Marta nanyakeun pamajikana, manehna karek inget yen pamajikana teh harita ditinggalkeun di luar, tuluy manehna nyarita. Aduh, meh we poho. Pamajikan kuring teh aya di luar. Rek diajak ka jero teh bisi ngaganggu, da ti barang mangkat ti imah oge nepi ka anjog ka dieu. Sungutna teh teu daek cicing, ngomong bae teu eureun-eureun. Ayo urang tingali ka luar.
Tuluy harita Bahrawi teh cengkat dituturkeun ku Olot Marta murupanto kaluar. Barang nepi kaluar kasambak pamajikan Bahrawi, harita teh keur deklamasi para mitra. Bari leungeunna teh pepeta. Nya kumaha we cara anu maca puisi dina panggung. Kieu kadengeunna teh. Rembulan bersinar lagi. Mendung pun tiada lagi. Kau bagaikan rahwana mencuri Dewi Sinta. Hitam, serangnya hitam, tetapi manis senyumnya. Tuluy katempo pamajikan Bahrawi harita teh nyokot HP tina jero kutang. Chat manehna mencet nomor tuluy kadenge ngomong kieu. Halo, ini sama Mama Salsa, mau baca puisi boleh? Tuluy kadenge harita teh aya nu ngajawab. Aduh maaf ya, buat Mama Salsa, ini sedang acara keluarga. Nanti malam aja ya baca puisinya. Kalau sudah tutup siaran, Mama Salsa bisa baca puisi sampai pagi. Kadenge penyiar nyarita gitu, pamajikan Bahrawi teh ngarasa kehe para mitra. Tuluy kadenge manehna nyarekan penyiar. Tong sok legeg lah, pira oge rek nyumang maca puisi mani ngahesekeun pisan. Geus satu hari teu menang maca puisi mah rek pidato. Buprak harita kadengeuna teh telepon ditutup ku penyiar para mitra. Atuh pamajikan Bahrawi teh keheul, sup HP-na teh diasupkeun deui kana jero kutang. Para mitra sadaya, kalakuan pamajikan Bahrawi harita teh ka Bandungan ku Olot Marta. Katempo harita Olot Marta teh gogodeg bari pok nyarita ditujukeun ka Bahrawi. Wah, luar biasa euy. Tetela Rubiah Andika boga bakat seni anu kacidah hadena. Eta we tadi basa deklamasi, sorana teh alus jeung bisa menjiwai materi puisi. Terus terang euy, dewek mah kataji pisan. Jadi alus nama tong ditambaan. Kan bae cenah jadi ahli ngomong. Ngadenge Olot Marta nyarita kitu, Bahrawi teh ngahuleng. Manehna jadi bingung. Tapi teu lila kadenge manehna nyarita. Nya memang ari kitu nama. Ngan dewek teh ngarasa risih euy. Unggal peuting dewek teu bisa sare. Pamajikan teh sungutna ngacaprak we sarawa diomongkeun. Malah masuk ujuk-ujuk ngajak pasea tengah peuting. Keur kitu ujuk-ujuk kadenge pamajikan Bahrawi ngangkarawak nyarekan Olot Marta. Bari harita teh nyingsatkeun samping. Sabelah leungeunna pepeta bari tutunjuk kana beungeut Olot Marta. Heh, aki-aki peot. Tong sok loba ting-ting kasya. Kolot-kolot teh teu ngukur ka kujur, ari rumah sageus reyot mah tong sok hayang ngaheureuyan parawan sagala. Tuh embe tatangga eueuh jaluan tapi aranakan pan eta teh kalakuan maneh. Mitra sadaya, ngadenge kitu Olot Marta nyerengeh seuri. Manehna oge ngamaklum sabab pamajikan Bahrawi teh tambaaneun. Ngan para mitra Olot Marta teh beunang disebutkeun jelema idealis tur boga jiwa seni. Keur jaman ngora oge manehna geus sababaraha kali jadi pamain drama. Atuh harita barang ngadenge pamajikan Bahrawi nyarekan lak-lak dasar teh, rasaan manehna mah asa keur main drama. Atuh harita Olot Marta kapancing talentana. Tuluy harita teh ngalayanan anu keur nyarekan. Kadenge pok Olot Marta nembalan. Tah, bener pisan eta teh euy. Jadi engke mah sing sabae anu boga mebikang hayang gancang-gancang anakan, bawa bae ka dieu. Dijamin anakna bakal marulus. Para mitra sadaya, sigana Bahrawi oge ngadenge anu keur paloba-loba omong teh manehna jadi kapangaruhan. Tuluy kadenge ngomong kieu. Atuh lamun kitu mah dewek gerek miluan ah. Tah engke bisi mbebikang naloba teuing ku dewek rek dibantuan. Digarap ku sorangan ku Olot Marta mah moal katanagaan. Para mitra sadaya, ngadenge Bahrawi ngomong kitu, pamajikana kacida nafsuna. Bari nyamperkeun ka Bahrawi, harita teh tuluy nyarekan bari tutunjuk. Ngomong naon sia teh bieu? Kurang ajar pisan sia.
Nari dewek geus teu dianggap pamajikan. Urang kumaha ya dewek mereka senangan ka salaki teh. Unggal peuting sare bareng malah mineng dipangdongengkeun nepi ka subuh. Nah ari ayeuna rek nyolowedor kambe. Awas ya, lamun pipiluan kana kalakuan jelema kolot eta, dewek mah rek menta diserahkeun. Mitra sadaya. Ngadenge pamajikanna nyarita kitu, Bahrowi teh reuas soing dikieuna. Tuluy harita teh nyekel pigelang pamajikanna bari nyarita. Aduh, Yayang, ulah nyarios kitu. Aa teh cinta pisan ka Yayang teh. Tadi mah nyarios kitu so teh. Pedah we hawatos ka Olot Marta. Bili teu katanagaan ku Aa teh bade dibantuan. Kurang harita mata pamajikanna teh mundelik tuluy hohoak deui para mitra. Heuh, eta teh hartina geus boga niat rek khianat kana kasatiaan cinta dewek. Hayang dikieu sugan ya. Ceg harita pamajikan Bahrowi teh kana bakiak para mitra. Tuluy trok harita teh ditakolkeun kana sirah salakina. Atuh kuak para mitra harita Bahrowi teh ngagoak. Karang nonong sagede nongsoang. Waduh, ampun Yayang ampun. Aduh ampun. Hampura atuh, aduh ampun. Kumaha? Baru hayang deui. Pamajikan Bahrowi teh para mitra harita ngamang-ngamang deui bakiak. Maksudna mah rek mere emoh. Atuh Bahrowi teh muringis. Aduh, entos cekap Yayang entos. Aduh, teu kedah dia emohan entos cekap. Aduh, ampun. Nu tadi ge karaos kene. Para mitra sadaya. Ari Olot Marta nemponu pasea teh buru-buru nyamperkeun. Maksudna mah erek misah. Ngan edas para mitra, pamajikan Bahrowi maklum harita teh keur kurang jejeg pikiranana, harita manehna jadi malik nafsu ka Olot Marta. Tah, iya pamawana ieu. Kurang ajar pisan sia. Salaki dewek diajak teu bener. Trok harita sirah Olot Marta teh para mitra kabagi jatah ditakol ku bakiak. Atuh kocak harita Olot Marta teh ngocek. Tuluy manehna nagog bari nyekel tarangna anu ngadak-kadak menjelut sagede muncang. Aduh ampun Nyai. Aduh ampun. Tadi dewek nyarita kitu so teh eta mah heureui. Piraku teuing dewek daek ngagarap me kecuali mun kapeped. Pamajikan Bahrowi teh beuki nafsu. Harita teh ngangkarawak deui para mitra. Ngomong naon sia? Kapeped gitu? Cek pamajikan Bahrowi bari katempo rek nakolkeun deui bakiak kana sirah Olot Marta. Atuh Olot Marta teh sasah para mitra tuluy junangtung becir harita teh lumpat asup ka jero imah dituturkeun ku Bahrowi anu kabawa sasa. Para mitra sadaya, sanggeus aya di jero imah duanana pating hareho tuluy dariuk dina samak bari nyarek lantarangna anu karasa nyeri. Kadenge harita teh Bahrowi nyarita. Kumaha ieu teh Olot? Geuning pamajikan dewek teh kalah beuki parna euy. Anu tadina ukur beuki ngomong teh, nah ari ayeuna kalah daek tunggal-tunggal. Olot Marta bari nyengir manehna ngajawab. Aduh, higanya penyakit rubiah anika teh komplikasi euy. Kapaksa dewek teh kudu nyamat bangsa lembut pikeun nambaanana. Usiwal harita Olot Marta teh ngaluarkeun menyan tina kanyut kundang. Tuluy dipurulukeun kana parupuyan anu salawasna hurung. Peledek harita hasep menyan teh ngebul minuhan rohangan. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun jurig rayud sabatur-batur anu harita keur ngarobrol ngarencanakeun acara silaturahmi ka sobat-sobatna nu araya keneh di kieuna. Barang kaambeus seungit menyan teh harita maranehna caruring hak kadenge jurig rayud niheulaan nyarita. Ai nasaha nya anu nyeungeut menyan wayah kieu? Tengah poe eneng-enengan ngawas eueuh deui me waktu. Kamu teh kumaneh lokis?
Nu ditanya harita teh ungas ingus, irungna mut-mutan siga irung marmut. Tuluy harita jurig lokis teh nembalan. Nya ka ambe, sigana anu nyenget menyante jelema badak gajul euy. Kaciri we tina bauna asa ngambeubeulem ti kotok. Cing punya Nyai Gacoy ka ambeuna siga kumaha? Nyai Gacoy anu keur nunutan teh kagareuwahkeun. Bari rada lulungu harita manehna malik nanya. Kumaha? Tadi si Aa teh nanyakeun naon? Dedengnya Nyai mah aya bangsa manusia anu ngadahar ti kotok. Ngadengnya jurig Nyai Gacoy nanya kitu, cekikik teh jurig layu diseuri. Nyai mah ngora-ngora moga juli teh gemul. Eleh ku dewek lain bangsa manusia ngadahar ti kotok. Tapi tadi si Lokis teh nyarita yen loba manusia anu jadi bangsat kotok. Geus tong miceunana waktu ayeuna mah urang sampeurkeun lebah datangna bau menyan. Sugan we aya nu rek mere order. Lain para mitra ieu bangsa jurig dikenal kana order sagalanya. Jung harita teh tiluanana narangtung, tuluy kalayang harita teh hiber les teu katempo. Maklum bangsa jurig para mitra, lamun init-initan teh teu cara bangsa manusia, da ukur sakicep harita geus aya di tempat anu dituju. Ngan harita mah maklum kaayaan ti beurang. Tilu jurig teh teu bisa ngajirim cara ti peuting. Tapi najan teu katempo jirimna ku bangsa manusia, sabalikna maranehna mah bisa nempo ka bangsa manusia. Harita olot marta kasampak keur sida nekak nyang hareupan nyiru wadah sasajen jeung parupuyan anu mulek ku haseup menyan. Bari sungutna kunyam-kunyem siga keur mapatkeun jampe pamake. Ari Abah Rowi harita teh gawena ngan culang cileung we para mitra. Bari teu geunah cicing harita teh nahan rasa keung. Bulu pundukna karasa muringkak sabab harita kaayaan di imah olot marta teh ujug-ujug jadi geuman. Keur kitu ujug-ujug karasa ku Bahrowi pundukna aya nu nyabak. Harita teh karasa tiis bari kadenge kana ceuli nu kenca sada aya anu ngaharewos. Rowi boga rokok teu. Asup para mitra kebeg Bahrowi teh ngaranyuk matana molotot. Beungeutna sepak sumutna sangap. Rek ngomong tapi teu daek pok saking kusasah para mitra. Anu kadenge teh ukur sora kieu para mitra cek Bahrowi teh. Nempo Bahrowi sungutna calangap para mitra, olot marta nyampeurkeun bari tuluy nanya. Kunaon Rowi? Lapar anika teh? Cenah harita olot marta kana kupat keupeu anu aya dina nyiru wadah sasajen. Tuluy diwawalkeun kana semut Bahrowi. Atuh para mitra Bahrowi teh burial buncelik. Kadenge manehna siga nyarita tapi teu pikahartieun. Kituna teh para mitra bari Bahrowi teh nunjukkeun curug kana pundukna. Mun kedal mah meureun kieu pok-pokana teh. Lain lapar hayang barang dahar, ieu punduk dewek aya nu nyabak tapi teu katempo jirimna. Ari olot marta para mitra nempo Bahrowi nunjuk kana pundukna teh. Pangira manehna mah Bahrowi teh keur katarajang panyakit keras beheung. Atuh harita olot marta teh nyekel beheung Bahrowi lebah pundukna. Tuluy harita teh dipencetan. Ari jurig nu nyabak beheung Bahrowi para mitra tayalian eta teh jurig rayud. Dengan olot marta nyekel beheung Bahrowi atuh jurig rayud teh pindah nyabakna kana punduk olot marta. Bari ngahareos kana ceuli katuhu olot marta. Olot boga rokok menyan teu? Itu jurig rayud teh ngahareosna. Kebeg olot marta teh ngaranjug para mitra. Sarta kaayaanana sarua siga Bahrowi. Matana molotot sungutna calangap. Atuh nempo kitu para mitra, giliran Abah Rowi anu harita teh nanya ka olot marta. Kunaon olot calangap?
lapar cak harita Bahrawi teh kana cau raja anu aya dina Nyi Rusa sajen sarta teu anta parah deui pus harita teh para mitra cau teh diabuskeun kana sungut olot Marta nu keur calangap siga nama sarua kasima para mitra siga Bahrawi waktu tadi punukna aya anu nyabak bari matana burial buncelik harita olot Marta nunjuk kana punukna bari ngomong walah weuleuh wah teu pikahartieun wow gitu para mitra cek olot Marta teh mireungah olot Marta gitu para mitra cakakak teh Bahrawi seuri sakali sewang sia tadi punuk dewek dicabak ririwa ayeuna giliran olot Marta top tah jurig mere olot Marta sakalian cekek beungna ari nu boga polahna nya eta jurig rayud harita kalah beuki ngahajakeun tuluy harita teh ngaharewos deui kana ceuli olot Marta hayu geura milu ka alam jurig dewek teh perlu batur anu saumur jeung dewek resep di ditu mah loba tetempoan anu harerang rek rangda rek parawan oge aya jeung rupana teh gareulis aya anu irungna ponghak aya anu matana nongtot sabelah aya anu halisna butak sabelah malah aya oge anu tonggongna gorowong anu para mitra burileng harita mata olot Marta teh ngaburileng sungutna calangap siga nama kasima kunu bieu ngaharewos bari teu katempo jirimna atuh para mitra saking kusasah jeung reuas kudupruk harita keneh olot Marta ngudupruk sarta wer harita teh manehna ngompol siga bolon najan manehna beunang disebutkeun dukun lepus para mitra tapi kakara harita ngalaman kajadian kitu olot Marta harita teh sasah saking ku ngarasasieun manehna boga niat rek lumpat tapi para mitra tuurna anu geus pareto teh harita ngeleper teu kuat nangtung aja antukna para mitra manehna teh ngesod rek lumpat teu bisa tuurna leuleus antukna manehna ngesod rasaan manehna mah lumpat meureun rek ngajauhan eta tempat angsrod harita manehna teh ngangsrod nyeret bujur anu geus mencos kawas bujur asupan para mitra sadaya ari Bahrawi anu geus lesot tina teror jurig rayud nempo olot Marta ngesod teh cakakak manehna seuri lelengakan kunaon olot eta bujur teh pos teh diseseret gitu aduh awal euy bisi gugus Bahrawi para mitra anu keur seuri lelengakan ujug-ujug jep jempe sapada harita paromana anu tadi bangun anu bungah teh ngadak-ngadak jadi sepa bangun anu manggih kareuwas karasa ku manehna kolorna teh asa aya nu ngabedol horeng bener para mitra harita teh jurig Nyai Rega Coy anu teu katempo jirimna keur ngabebenyeng kolor Bahrawi manehna nyarita ngaharewos ditompokeun kana ceuli Bahrawi Kang Rowi ieu Nyai rek nyacapkeun kapanasaran tiba heula Nyai teh kasih sabatin hayang hirup bareng jeung Akang kari-kari ayeuna papanggih di dieu moal rek loba pamenta Nyai mah ukur hayang mibanda kolor Akang jang kenang-kenangan atuh para mitra porosot harita kolor Bahrawi teh diporosotkeun satuluyna dibedol para mitra atuh Bahrawi teh teterjelan bari nyekel kolor anu geus morosot semet bitis ngan sigana manehna eleh bedas ku jurig Nyai Rega Coy antukna polonyon kolorna teh lesot kadenge harita manehna ceuceuleungan bari nagog waduh ampun euy rek dibawa ka mana kolor dewek aduh sing karunya atuh ka dewek
Piraku dewek kudu tataranjang. Waduh, ampun. Jeung saha deui andika teh? Make ngomong panasaran sagala ka dewek. Nu geus manggeus da geus beda alam. Ari hayang kenang-kenangan mah engke ku dewek dibere tutungul kuburan. Ayo pulangkeun ka dieu kolor dewek. Para mitra sadaya, kaayaan Bahrowi harita teh watirna aya kaguguna aya. Manehna lumpat bari nagog nuturkeun kolor anu katempona siga hiber. Sabab dibawa lumpat ku jurig Nyai Regacoy anu teu katempo jirimna. Sigana kaayaan Bahrowi kitu katempoan ku pamajikana anu harita keur nyarekan bangkong budug. Beda eta bangkong teh nyian sukuna. Bangkong haram jadah teh sia. Aing teh keur serius pidato kalah nyihan suku kurang ajar hayang dikieu sugan ye. Blower harita teh pamajikan Bahrowi mangpengkeun bakia krabig kalebah bangkong budug anu keur aclok-aclokan. Ngan edas para mitra mangpengkeun teh sigana tarik teuing. Atuh pos harita bakia teh ngeplos teu keuna kana sasaran. Kabeneran eta bakiak teh lempeng pisan ka Bahrowi anu harita keur lumpat bari nagog ngudag-ngudag kolor anu hiber. Atuh para mitra petak bakiak teh harita kena nengal pisan kana tarang Bahrowi. Atuh para mitra koceak teh Bahrowi koceak. Waduh. Aduh, tung teuingeun ari maneh suka isi. Aduh, ampun suka isi. Kebeg pamajikan Bahrowi teh ngaranjug reuwas. Barangnya ho bakiak teh kena kana tarang salakina. Tuluy harita teh manehna nyampeurkeun maksudna mah rek sasadu menta dihampura. Ngan kaget lain dikieuna pikeun pamajikan Bahrowi. Barang nempo salakina keur nagog bari teu make kolor. Atuh pamajikan teh harita ngangkarawak. Heh, Rowi, ari maneh eling teu? Nanaonan ieu teh? Kalakuan teh kawas bolon jeung dikamanakeun kolor teh? Hayo, kanyahoan sia. Tas selingkuh jeung saha maneh teh? Hayo jawab. Kebog Bahrowi teh reuwas para mitra. Beungeut napias barang ngadenge pamajikana salah sangka. Manehna satekah pola rek nyaritakeun kajadian anu sabenerna. Ngan kakarage sungutna ngab anak kantawang teh pamajikana nyarekan ti heula. Hayo jawab sia. Jawab sing jujur. Selingkuh jeung saha maneh teh? Hayang dikieu sugan ye. Harita pamajikan Bahrowi teh nyokot bangkong budug para mitra. Anu kabeneran keur aclok-aclokan ngaliwat kelebah dinya. Atuh nempok itu Bahrowi teh beuki reuwas para mitra. Sabab kana bangkong teh manehna mah alergi pisan. Komo kana bangkong budug mah. Atuh teu talangke deui para mitra, jung harita Bahrowi teh nangtung perongbong lumpat bari awakna rada bungkuk. Sabab lumpatna teh teu make kolor teh para mitra. Para mitra sadaya, ayeuna urang samper jurig lokis. Harita manehna teh keur kekedengan dina sukunan Imah Olot Marta. Bari anteng ngagere liang ceuli ku bulu lanak. Matana harita teh peurembeunta bangun anu nikmatin pisan. Sigana manehna ngarasa kesel nungguan dua baturna anu keur ngagoda bangsa manusia. Antukna harita teh tama kesel cetrek manehna teh nyetel radio anu ngahaja sok dibabawa ka mana bae oge. Goar harita radio teh disada kadenge aya penyiar awewe keur mawakeun acara keluarga. Wilujeng enjing tepang deui dina acara keluarga. Danget ieu bade ngadugikeun resep masakan khusus tuangan bangsa Ririwa atawa bangsa Jurig. Ngadenge kitu para mitra jurig lokis teh curing hak. Sabab kana urusan resep masakan mah manehna teh jagona kana ngasaan mah para mitra. Kadenge harita manehna teh ngomong sorangan. Wah, kabeneran ieu? Beteung dewek keur lapar. Sugan we ku ngadengekeun resep masakan oge, beteung teh bisa kausian. Cing resep masakan naon ieu? Rek di Bandungan ah. Tuluy kadenge ngamimitian maca resep.
Resep anu kahiji namina nyaeta urab cakokak bumbu balado. Dupi bahan-bahan anu kedah disiapkeun nyaeta sakobokan sikita kokak anu geus dikeum dina cilencang. Ras kalapa 2 hulu anu diparud jeung tapasna. 10 siki keuyeuk walungan di arah batokna bungkul. Entos diserat. Supaya gurih tong hilap siapkeun 2 liter minyak jalantah. Cara ngolahna, si kita kokak jeung keuyeuk walungan direnos dina talawengkar. Terus kalapa anu geus meunang marud jeung tapas-tapasna teh digoreng make minyak jalantah. Sanggeus kaambe bau hangit, abrukeun si kita kokak jeung keuyeuk walungan anu geus meunang ngarendos. Antosan kirang langkung 3 jam nepi ka warna masakan teh janten hideung. Tos kitu mah teu kedah diasaan heula, langsung we dihidangkeun. Resep ieu cekap kanggo 100 urang ririwa. Mangga wilujeng nyobian. Eureuleuh teh jurig lokis teu hab. Aduh, wareg ku ngadenge resepna bae oge. Cing resep naon deui ya? Satuluyna tina radio teh kadenge resep anu sejenna. Mangga para wargi sadaya, urang teraskeun kana resep anu kadua. Resep anu kadua nami masakanana nyaeta suike kodok sari rasa. Ieu tuangan teh kaasup hidangan mewah di kalangan selebritis bangsa ririwa. Bahan-bahan mah gampil para mitra sadaya. 2 siki bangkong cehai anu masih ken hirup. Eta bangkong teh lebetkeun kana toples supaya ulah leupas. Dupi samara anu kudu disiapkeun di antawisna panglai sareng jaringao sacekapna. Daun kucai sabeben, sasenok portas atanapi tiasa oge nganggo racun berit. Teras 2 sendok pupuk Korea sareng karbit saageng indung suku. Ulah hilap siapkeun daun babadotan minangka lalabna. Tah ayeuna cara ngolahna sadaya samara direndos kecuali karbit dipisahkeun. Teras samara anu tos lembut teh dilebetkeun kana wadah tiasa oge nganggo tampolong. Teras ngasakan samara teu kedah nganggo seuneu, tapi cekap samara dina tampolong teh dibanjur ku cai walungan sacekapna. Teras anslomkeun karbit dugi ka ngaburubus. Para mitra sadaya, jurig lokis mani husu ngabandungan pedaran eta resep teh. Sabab cek penyiarna oge eta masakan teh kaasup kadaharan mewah anu sok dikonsumsi ku kalangan selebritis bangsa jurig atawa bangsa ririwa. Kadenge manehna ngomong sorangan. Wah, dewek mah bener-bener kataji ku resep anu bieu. Tapi ari bangkongna geuning can disebut-sebutnya. Yang sejurig lokis nyarita kitu, ngong kadenge tina radio ngomong deui. Tah, rengse tadi cara ngadamel kuah, ayeuna kumaha cara ngadaharna? Gampil, bangkong cehai dina kaayaan hirup, lelepkeun kana kuah sina pingsan. Sakarang tos kitu, suike teh tiasa dikonsumsi. Mangga wilujeng nyobian. Rengse ngabandungan pedaran eta resep, jurig lokis teh terus turun. Sanggeus aya dihanap, manehna ingit mapayan kebon. Siga nama rek neangan bangkong cihai teh.